Aduh Gusti, para rusingki atuh sirah teh aduh gara-gara lalakon kamari teh aya katipu. Para bot mana di dapur rangsak. Pamajikan balik ke kolotna deui. Kudu kumaha tuh lalakon. Kamana sohib urang atuh ieu si Bono ya. Biasana sok aya si Bono wae kieu ya ka dieu. Mudah-mudahan we atuh ieu. Nganterkeun jejer nu urang. Aduh deka musib di pancingan eueuh jelemana musib disolokan kieu ning eueuh laukan aya ge tinggal inci-incina wungkul. Hah? Jiga Mang Bewo sinarieun musib di dieu euy. Ah bener ieu mah ya sekalian nyokot jejer si Ableh. Aduh Gusti, nyeri gini ya Allah. Nah itu suku teh kamari karek menang ngurut ayeuna kieu deui. Nepon manya Mang Bewok. Juga nu teu nepon. Mang Bewok. Nah nih ngusap disusukan. Nol dia. Oh, Mang, urang kadinya. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Nah, ayo. Sinarian ning Mang ngusep di dieu. Kugu rek mancing di pemancingan jelemana arareueuh. Kapaksa we disusukan bari jeung eueuhan ge ya daripada kesal. Oh, gitunya, Mang. Lain urang teh sakalian aya teh nyokot jejer. Oh, kebeneran pisan atuh. Ieu ge da nu dipake teh jejer si Ableh. Geus atuh ari kitu mah. Kurang jejeran dicokotnya. Ek dianterkeun ka si Ableh. Oh, atuh kebeneran. Enggak saya pamawakeun ku ente ieu sakalian pamikeun ka si Ablehnya. Geus Mang, ayeuna mah urang anterkeun we jejerna. Oh, kedeung urang beunaan lah ya. Nuhun nya Mang nya. Geus waraya mangkat ayeuna nya. Oh, Dek. Hah. Kada di jalan lah. Heeh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebeneran pisan euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ning mane no? Dia. Siap. Anak kadinya. Kumaha Bleh cager? Alhamdulillah cager. Sok atuh diuk. Siap. Lain orang ka dieu teh rek nganterkeun jejer teh ya. Kabeneran tadi pepanggih jeung Mang Ewok disusukan. Geus we urang dicokot jejerna. Oh atuh ari kitu mah kabeneran no. Duh, ngarese nih. Aing. Ngarese. Oh iya Bleh, jejerna. Oh nuhun atuh nya. Bleh, aing maneh kunaon atuh? Jika galau kitu geuning, sesuai nama tong galau Bleh. Tenang. Dek, boga kawauhan. Saha ieu teh no? Kawahan di mana? Aya CS urang, ngaranna si Badik. Baheula mah mantan preman, ngan alhamdulillah aya nama. Geus tobat. Tulungan atuh no. Eta nu ngajual HP teh ya. Preman kamari teh pan. Sieun urang. Siap, ku urang dibantu tenang, pokokna mah. Tapi urang telepon heula. Heh. Udah urang teh ngaran nomorna. Tah, aya euy. Panggih. Kurang telepon lah. Telepon. Halo. Itu dia angkat, euy. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon no? Wayana lah tulungan euy.
Yuk CS orang kemarin ketipu. HP na menang nolong. Ayahna lah panulungan keunda soalna eta HP urang. Oh, gitu. Gampang lu gitu mah. No, ada posisi mana di mana ayeuna? Posisi teh si Ableh. Anu harita pernah diajakan ku urang enteng ngopi di mana? Hatos segitunya. Oke, siap. Ayeuna ana berangkat ka dinya. Ayo nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lur. Kadieu. Oke, siap. Tunda we motorna di tukang. Hah. Tah eta bleh si Badik teh. Oh eta lin si badik-badik teh ning serem. Untung kerjempling, pernah ente preman. Sorry, ngerosot di celana. Gara-gara ada mobil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Sok dik. Siap. Kemana wae tuh dik? Kumaha kabarna cager? Cager hari awak mah. Nu kieu, Naon nu kieu teh? Urang mah teu ngarti. biasa duit. Suka teh siapa naon nu kitu ahacan sarua dewe ke ribu duit mah. Nih sarua sia ge, bisa begitu tong dibahas. Jadi kumaha kra? Carita nu jelasna. Jadi kieu lah ayeuna mah intina dik pangbantuankeun si Ableh karunya kumaha carana eta duit nu kamari katipu supaya balik deui ka si Ableh. Ari kitu carita mah, hayu urang berangkatkeun ayeuna. Wah Bleh, Geus ari kitu mah lah urang berangkatkeun we hayu. beungeun hampura euy, urang mah bisa ngilu. Naon gerah? Sorangan mah sifat pamajikan urang mah Bleh. Kospel. Kedeung beh, urang boga sesuatu. Dina masalah nu kieu mah kudu boga jaga. Ayo Bleh, berangkat. Oke. Mana si senggol sahabat teh teh bingung itu nununguan di dia. Ya rek saha nu nguruskeun limbah atuh ari kieu mah. Hah, pusing aing mah. Nah. Aduh. Wah, mangsa euy. Aya kieu wari ka mana biasana sok oba mangsa we kieu teh. Nah. Iya geuning jelema teh teh. Hei. Dia tuh. Dia ditungguan ti tadi deka di dieu. Panas kieu deka ah. Dia burah. Heuh, dik kedang kadinya. Kemana wae bos deka lila ti tadi ah di dieu we sorangan. Aku kulutus wae mana mah. Kan urang teh biasa geus olahraga ulang gedean lah awak. Lain biasa mah sok aya di ditu tuh di pos itu lawan eueuh di pos di dinya mah pasti diparila manehna. Ayeuna kudu ka mana atuh neanganna? Biasa mah sok aya di pos hiji deui lamun eueuh pos di dieu mah. Ayo atuh urang teakeun. Bos lain bieu teh. Urang teh ngabayangkeun bos fitness. Lain awak nanti menuju juga kebo monon fitness we ieu geus gede oge. Deka salah lain juga kebo mah geus puguh gede jiga onta nu cereug mah. lain beda tapi teh ngabayangkeun. Dari mana bisa we ka obos ngomong gitu. Penting mah sehat. Deka hampura bieu mah beuk ngabayangkeun. Kitu ngabayangkeun obos fitness awak mah gede. Wes deka. Lain ari eta nih asa aneh ayeuna maneh teh make kacamata eta kunaon? Biasana kita make kacamata eta teh. Era bos gara-gara kamari naong panah.
iya mata orang jadi bintitan. Tah biasa nama arah di dia. Ini nggak usah saha. Biasa nama dari ya, palamun eueuh di dia pasti di posisi deui. Ayo tuh teangkeun. Ayo. Kotor. Tuhnya cek urang ge arah di dia pasti. Itu lain jelema na? Eta. Lain bos, itu juga anu kamari meuli HP teh ya geuning ka dieu. Lain aya akang madikan ka dieu bos. Deka kumaha sieun deka ah. Aduh sia. Kumaha ieu urusana? Tikakeun ka aya si Kang Badik ka dieu. Teu nyaho urang ge mun kitu mah meureun ah. Kabur da kumaha meureun ieu mah. Ah pokoknya mas, kudu tanggung jawab. Ari kieu carana mah. Pan eta mah bos meureun kamari ieu. Ayo atuh urang sampurkeun ayeuna mah. Ayo buru. Di dinya anu ngarencanakeun anak oge. Kumaha urusana ieu teh? Kamari ngomong, tenang bos. Ujung-ujungna geus kieu teh tanggung jawab. Atuh ari geus kieu mah kumaha tuh bos deka? Eta teh Akang Badi, bos. Deka sieun ku manehna mah. Deka piraku ngomong ka mah mungkin urang mah deka. Aki urang panehna geus maot, bos. Eta teh jawara anu di Banten. Aduh, Bukan tanggung jawab dua anu atuh. aduh, Riki carana mah geus lah. Urang badami ke Kang Badik ya mah. Kumaha deui atuh bos lamun teu badami mah urang bengep we mah bos deka. Hei, senggol sahabat. Eta Kang nu ngajual HP kamari teh. Hayu tuh urang sampurkeun. Ayo. Sia lain anu ngajual HP colongan teh. Deka. Lain urang Kang sebenarnya mah anu boga nama ieu bos, urang mah da titah ngajual hungkul eta oge. Sia di senggol sahabat. Pipilueun. Sia teh panudut anak buah aing. Sia teh ngahargaan aing. Hampura kan. Aduh. Lain gitu cara hampura kan ieu teh. Aduh. Sia teh ngahargaan aing. Aduh. Aing teh yang nyaho. Sia duaan kudu gantian duit si Ableh. Anu kamari pake maya HP sia. Kona aing teh yang nyaho. Duit anu 1 juta kudu jadi 2 juta kasih Ableh. Bos kumaha tuh geuning di petanan jadi 2 juta. Pan kamari meureun ngajual HP nangingan 1 juta deh. Geus atuh ari kitu carana mah. Geus urang jual we limbah itu. Ari kieu carana mah meureun untung 1 juta jadi buntung 1 juta deui meureun ari ngajual limbah ieu mah bos. Purus ya. Jual di mana? Oh Kang ari dijual lah ayeuna. Ayo bos tah. Wah, ayo tuh lah urang berangkatkeun aya mah. Aduh. Iya, Aduh.